Karek ge tanggah, panon kuring, ujug-ujug, mancok ka lebah gedong pabrik. Katingali, aya nu ngajangelek, panon dikerjepkeun sababaraha kali, anger eta mangkluk ngajanteng di lawang panto. Make baju bodas, semku leuheu, siga baju nu geus heubeul. Beungeutna teu pati jelas, da katutupan ku rambutna anu panjang ring kiwi. Panuhun kana pada subscribe, kada acan mangagi antos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, senang di. Beting, beki jempling, najan hawar-hawar, kadenge suara mesin ti kajauhan, tapi angger teu bisa nyingkahkeun ka keung kuring. Sora tuk-tek jam nu ngadaplok dina tembok, siga nu ngahaja hayang baturan. Jarum pondokna nunjuk kana angka 3, ari jarum panjangna ninggang ka angka 10. Gila keneh ka subuh teh geuning. Geus 2 poe kuring gawe di pausahaan cai mineral di hiji lembur nu hara-haraeun. Najan kasebutna masih keneh wewengkon Bandung, tapi ayana di sisi leuweung jauh kemana kameni. Ngajug-jug ke tempat pagawean teh kudu nyorang jalan nu taringguh ku batu, ceuk nu bohong teh mah sagede-gede kalapa. Eta jalan sugan can kungsi ngambeu aspal-aspalnya. Tanah beureum ngampar diselang ku tangkal eurih mun jarangkung, celuk-celok di ditu di dieu. Aya sababaraha gedong pabrik nu geus teu dipake, tembokna loba nu garobong, jeung kusena geus areuweuhan, barala jaba paroek. Meunang info, aya lowongan gawe di eta pausahaan teh ti awan, batur kuring basa keur kuliah. Manehna mah gawe di bagian marketingna, beda rohangan jeung kuring. Tong janten bae lah damal di dinya teh. Cek Ani kabogoh kuring basa di bejaan. Yen kuring geus meunang pagawean anyar. Nah kitu nih, mangpeung nuju aya lowongan, heug aya nu haat kalebetkeun, piraku dikantunkeun. Pan urang teh kedah gaduh bekel kanggo engke nikah. Cek kuring rasa teu ngarti. Jero hate mah bedengkel. Geus hese capek neangan gawe kalah dihulag. Ngajarkeun teh jauh teuing ti imah, kudu didudag make motor, hariwang bisi kumaha onam. Marukan ngeunah kitu ari nganggur. Matak era panggih jeung batur, jaba kutud teu bisa jajan-jajan acan. Era ari kudu mentaan wae ka kolot jeung ka lanceuk mah, da geus lain budak leutik deui. Keun bae rek dikeureuyeun, keur saheulaanan mah bari neangan deui gawe nu sejen, sugan menang gawe nu rada meungeusan. Mani asa kubabari milik teh, ngan 2 kali tes, jeung wawancara isukna langsung ditah gawe. Gajihna lumayan gede, jaba dibere dahar beurang, meunang fasilitas mes, teu kudu ngontrak. Alhamdulillah, kuring bungah pisan taya papadana, sabab geus 3 bulan leuwih nganggur. Samemehna kuring meunang setahun nyekel gawe di Bank Perkreditan Rakyat di Cianjur, balik soteh ka Bandung, melang ka Indung jeung ka lanceuk eueuh batur ka kumaha. Kuring dipernahkeun di bagian administrasi produksi. Gawena kaitung babari, nguriling karohangan produksi, bari ngaroris hasil gawe buruh, baju diinput dina komputer. Poe kahiji eueuh halangan harungan keur mah bagian beurang lancar. Poe kadua kuring ka bagian gawe peuting. Wayah najan kudu gawe peuting. PG dibaturan ku bapak.
Cek Pak Eman, kepala bagian produksi, bari silih pelong jeung awan. Tapi, nah geus jam sakieu, Pak Eman can datang wae. Reat kana kertas laporan, nu karek rengse di pigawe, dibaca deui, sugan aya nu kaliwat. Disaruakeun jeung nu aya di layar monitor, beres, eueuh nu kaliwat. Kabeh geus diinput. Kuring muir-muir pulpen, bari bingung rek nyieun naon. Keur kitu, ujug-ujug aya sora. Grabuk, grubuk. Si horeng beuteung kuring nu geus menta di eusian. Misting nu dibawa ti imah langsung dibuka. Eusina sangu, tempe, sambel, jeung pingping hayam. Nuhun mama, tos meklan kuring. Karek gerek ngegel pingping hayam, kadenge aya nu geprak-gepruk tukangan kuring. Ari diliuk teh, bedul teh, cak-cak ningan. Heueuh ngareruas wae. Ngegel pingping hayam dituluykeun deui, bari ngahuapkeun sangu, dituluykeun nyendok oseng tempe. Rei. Naha bulu punu kuring ngadak-ngadak ting carengkat. Bruk, bruk, bruk. Kadenge aya nu bakbik bruk di belah kenca. Ret kana asalna sora. Astagfirullah Gusti. Katingali kursi nu dijuru siga nu keur dioyag-oyag. Tuluy muir ku sorangan. Pluk. Teu karasa. Pingping hayam nu keur dicekel ngurag kanu misting. Sakdapan kuringan ukur bisa calangap. Tuluy babacaan sabisa-bisa. Gap kana HP rek nge-SMS nu jadi lanceuk. Cek, ieu geura aya nu ngajak wawanohan. Eusi SMS kuring. Teu lila ngurunyung SMS balesan ti lanceuk kuring. Sok atuh rek wawanohan mah. Heug ajakan ka dieu, geulis teu? Lanceuk kuring kalah kangaheureuyan teu nyahoeunkeun yen ngajak wawanohan teh teuing jelema. Pas dibejaan ku kuring, manehna langsung telepon siga nu hariwangeun. Menta tulung atuh anu aya di dinya. Kasaha we tong cicing wae. Cek manehna, kuring teu bisa ngomong ukur molohok. Sabab harita keneh pantol lumari keur nutup muka ku sorangan. Buat HP di pareuman, buru-buru nu aya di lureun meja diberesan. Misting, pulpen, jeung pakakas sajana nu dibawa ti imah langsung dibebeskeun kana kantong. Untung teu poho mareuman komputer. Bade ka mana, Pak? Paan teu acan waktosna gentosip. Ceuk satpam nu bagian jaga peuting. Bade wangsul Pak, ieu kunci rohanganana. Ceuk kuring rada tarik. Kek Pak, teu tiasa kitu, kudah loyus sareng aturan atuh. Tembal satpam teu eleh egeng. Kumaha aing we. Ceuk kuring bari nyentak, tuluy ngaleos bakat ku sieun jeung keheul nguru ka paragi markir motor. Kaayaan di jalan harita poek mongkleng, lumayan caang saeutik tina sorot lampu motor. Hayang kuring mah ngajalankeun motor teh satarikna ambreh tereh tepi. Hanjakal motor kapaksa dijalankeun nelaunan da jalan agarek gok loba batu galede. Teu jauh ti kebon eurih nu kaliwatan aya saobar hawangunan pabrik heubeul nu geus teu kapake tea. Ujug-ujug rei. Bulu punuk maruringkak deui. Aduh Gusti, aya naon deui atuh ieu teh? Kasebelan teh motor ujug-ujug padem deui. Aduh, mangkaning jauh keneh. Starter otomatis sababaraha kali dihurungkeun, mesin anger teu hurung. Karek ieu tanggah, panon kuring ujug-ujug mancok ka pelebah gedung pabrik. Katingali aya nu ngajangelek, panon dikerjepkeun sababaraha kali, anger eta mangkluk ngajanteng di lawang panto. Make baju bodas, semku leungeut, siga baju nu geus heubeul. Beungeut da teu pati jelas, da katutupan ku rambutna anu panjang ringkiwi. Teu anta parah, motor digas satarikna. Wah, tulung. Bakat ku soak, teu karasa kuring ngageroan jadi indung. Ae,
Nah motor jadi asa berat kieu. Teu salah, eta mangkluk pasti milu naik motor. Ya Allah Gusti, meni asa lila-lila teuing nepi ka jalan gede teh. Kuring tiba pereket nyekel setang bari babacaan sabisa-bisa. Hadena motor nu biasana loba mogok, hari tama bisa diajak ngebut najan bari acelang-acelangan oge. Jol ka jalan gede, kebeneran aya pom bensin, kaayaan tepat titiisen teuing. Motor ujug-ujug ngahampangan. Puguh we kuring ampir tikusruk kana solokan. Da motor keur meujeuhna digas. Paingan, kamari maneh papelong-pelong jeung Pak Eman. Basa kuring bagian si peuting, si horeng, loba jurigannya. Cek kuring basa isukna ngahaja ka imah awan. Minangkana mah kuring teh rek pamitan jeung nyi HP omongan pangnepikeun ka Pak Eman yen kuring moal gawe deui di pausahaan eta. Hampura Winjan, tadina rek dibejakeun ka maneh yen di rohangan eta loba jurigan. Ngan uing teh karunya ka maneh siga nu butuh pisan ku pagawean. Susuganan atuh maneh bisa kuat gawe di dinya tadina mah. Ari pek teh sarua be ningan jeung nu lain. Paling kuat ngan ukur saminggu. Cek awan menta hampura bari seuri koneng. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur, sim kuring nada dihapunten tina samudaya kelepatan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.